aing ieu si Haji aing kita nungguan di ongkoh ngalahan kalapanya capeknya panas aing bawaan duitna teu keur diengke-engke be kemana we jelema. Kebetulan dia. Pai kesampak. Duh, hardang amat. Eta jelema. Ieu aing nya dirupuk reungit. Kela ngomong ge. Aing mah ngomong ge eta duit kalapa kamari kumaha. Aing kalau kita nungguan di dieu mere duitna aing sampai di gegelan reungit kitu ge. Ngomong-ngomong dia tadi nempo si Rapidin liwat teu. Hah? Nanya duit kunon nyambung ka si Rapidin geus ulah ka ngabah si Rapidin yo. Duit kalapa nu kamari di ala teh 100 biji eta kapan encan. Ih, kumaha eta babayarna? Mana? Sanu ngatus jing. Ayo di mah. Emang sanu ngatus. Naon nyambung kana ngatus jeung si. Ya mari ngomong tak separuh aja sih pupuh ngatus bae. Ngatus aja ngatus. Kalapa nu kamari duit encan pan eta 100. Ngatus aja nu paeh. Aing ngatus segala naon. Aing teu ngadeng-ngadeng saja meninggalnya itu pupuh ngatus dia ngomong sih aing teh. Aing mah ngomong ge duit nu urut kalapa kamari 100 biji sorangan can dibayar, nek kira bayarna. Kunon kana ngatus sih aing mah teu ngarkibah amat. Yang ngatus nyaman make celana. Sajing teu make celana jing. Tadi bang ngatus sih teu make celana sajing. Contohan sih. Aing mananya si Rapidin liwat mana si Rapidin dia nampo di mana si Rapidin aing Rapidin Rapiduh geus pokona mah aing mah teu ngarti eta duit kalapa kamari 100 biji kudu dibayar poe kuari aing mah ngobrol jeung dia berhubung kurang denge hareusi nyambung dek ditagih poe kana telom rahayu lah saruwed aing pusing saya bingung amat aing bae ngobrol tok nyambung saya tamat aneh